Ngaburase lah. Aya nu ngintip barea jondul. Sok naon teh. Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Ade Beben teh di Jona Jadul Channel tentunya. Nah, kumaha barea jondul kamari cerita tentang Biasih keren pan. Can sabaraha teh. Engke tinggal sarajengna ada cerita yang lebih heboh lagi tentang Biasihnya. Sok margi sakitu. Untuk itu pantang terus Jona Jadul Channelnya. Oke, sambil ngobrol makan beras dulu oke. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. nyeri teuing jerik ati ditamelakeun teu beunang ku disabaran aduh ieu tega teh teuing indit sore kurenyung ge suku abdi tunduk muka kentulan batin nyeri jerik sorangan aduh Allah ieu tega teh teuing nyeri semua penang diubaran kajen tutumpuran pengket teu panasaran mengpengorak kene mau pengurang dan batian pekera serakeun talak tilu sakalian nyeri moal penang diubaran kajen tutumpuran pengket teu panasaran mengpengorak kene mau pengurang dan batian pekera serakeun talak tilu sakalian teu putuh lalaki curaling boga rasa sok ieu aing teu robah teu eling-eling aduh Allah ieu tega teh teuing mana nyeri teuing jerik ati ditamelakeun teu beunang ku disabaran aduh lah ieu tega teh teuing Mimpi, aduh jadi artis, wah. Kunaon? Aduh mimpi jadi artis. Oh mimpi jadi artis? Oh paneta jadi hayang koroncong. Batur. Aduh, aingnya ngimpi buah-buahnya nyaan. Aduh, jadi artis dah aingnya. Ngimpi aduh eta beli emas kemarin kabeli. Masih mani ya nama tuh. Mani. Mani ya. Tah, itu dia belajar dulu semuanya cerita tentang Biasih season yang kedua. Nantikan lagi cerita tentang Biasih di season selanjutnya. Pokoknya panteng teruslah channel aja dulu, oke? Ya, segitu saja. Assalamualaikum.